ngahinakeun Allah, ngahinakeun Allah pan kufur eta teh. Tuh matak pantas bakal loba jalma anu mukminun indanas tapi kafirun indallah. Teu jauh Pak, urang dahar jeung asin ku urang teh ditolak nah teh goblok teh aing lamun boga gawe mah duit loba meureun baranghakan teh mah jeung kieu patut. Padahal ya teh adalah nikmat ti Allah. Menghina atas nikmat ya Allah sarua jeung menghina kanu mere nikmat. Sarua jeung ngahina ka Allah, ngahinakeun ka Allah kufur. Tatangga mah bakal nyangka urang teh jalma iman keneh, da teh nyahoeun kitu. Dulur kabeh sasaha ge bakal nyangka iman, urang teh masih golongan iman, tapi secara tidak langsung urang geus ngahinakeun Allah, maka urang di hadapan Allah geus teu kaasup jalma iman. Mata saur Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, golongan manusia teh aya mukminun indanas, kafirun indallah. Sedek deui urang teh minang kitu teh nya. Ini mun gablek duit mah aing teh moal stres kieu di jalan teh. Bajeun mobil maju, hese barang-akan acan. Bodoh di ngalamotan curug we. Da teu kabeuli. Gusar hati, panas hati, rungsing hati dengan nikmat yang sudah diberikan saat itu kepada kita oleh Allah. Eta teh nikmat, eta teh Allah. Ngahinakeun kana nikmat Allah sarua jeung ngahinakeun Allah, maka urang didinya geus kagolongan kufur. Sangat berbahaya. Sedengkeun kejadian kitu teh mina hanas aing teh ngadoa unggal poe ya salat nuhun Gusti sehatkeun abdi, sehatkeun bojo abdi, sehatkeun putra abdi, anger bae kareng goblok teh ieu mah teh. Saaya pan kitu urang teh. Nikmat anu ku Allah dibikeun ka diri urang hanya karena teu sesuai jeung kahayang ditolak, dihinakan, dicemoohkeun. Teu nyemoohkeun kana nikmat Allah sarua jeung nyemoohkeun ka Allah. Sarua jeung ngahinakeun ka saha? Ka Allah. Maka eta bakal kagolongkeun mukminun indanas, kafirun indallah. Aya deui di zaman ayeuna mah lain ukur kelas-kelas kolot Pak. Situasi ayeuna sampaikeun ka memeh kolot ge geus diajarkeun naon ngaruksakna kaimanan. Bos ka pasantren dia disantri. Aya sistem ospek aya zaman ayeuna teh. Keren bahasa teh nya. Keren ospek di ospek. Eta teh lamun cek bahasa Sunda mah dijailan. Dijailan. Teu ditanya, "Oh jelema jail teh?" Ari anu sok jail saha? Setan. Beh dia orang yang Nasrani, orang Yahudi. Boro-boro kakolot-kolot di kalangan umat Islam kabarudak ngora wae anu keur di pasantren keur diajar kaislaman, karakter Yahudi geus masuk dengan bahasa yang lain, bahasa nama ospek. Padahal eta teh keur bake ngamalkeun tata cara Yahudi jeung Nasrani, naon ngabaeudan kanu rek ibadah pan panggoblok da eta teh. Eueuh deui nu sok ngabaeudan ngaganggu ka jalma rek ibadah iwati setan beh dieuna Yahudi jeung Nasrani. Budak bos kakobong di ospek ku baturanna ieu setan nungkul. Eta teh matak nimbulkeun kakupuran, matak ngora keneh geus kupur. Ngeun batur teu nyahoeun. Matak cek Imam Abu Hanifah nu kararitu teh kagolongkeun mukminun indanas, kafirun indallah. Berbahaya. Kalau bisa tinggalkan, lamun teu bisa kayak kamu ibu sama
sangat berbahaya. Mata disunahkan ku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sabab urang teh sangat mudah terjerumus kana kakufuran, maka umat itu jadidu imanakum, servis keimanan anjeun, servis sabab iman anjeun teh geus ruksak. Disebutkan ruksak teh dumeh ka aku ku manusia ngan ku Allah teu ka aku gitu. Iman anu ruksak teh kitu. Servis. Bila ilaha illallah Muhammadur Rasul. Nah, maka diservis tiap rek salat maca 2 kalimat syahadat. Itu kernya habis. Keur nganyar-nganyar keimanan bis urang geus tumiba kana kakufuran. Ta eta mah tajrid ngan tajridna jalur neraka. Tak berang minta ka Allah dek asbab dek tajrid dina masalah siratal mustaqim. Itu dina masalah sirat hayang anu mustaqim wae. Ulah ayeuna siratal dhalin ulah siratal maghdub. Ulah siratal maghdub ulah siratal dhalin. Hayang teh siratal mustaqim wae. Mangga Gusti teh langkung Gusti eta mah dek jalurna tajrid mangga. Ngaji henteu bisa komo tajrid eta mah. Itu mah santren henteu tapi apal da kudu ngadengekeun teh unggul apal. Golongan tajrid monggo. Bade tajrid mangga Gusti atuh bade janten jalur asbab mangga Gusti. Nu penting abdi cicing dina jalan anu jejeg bener. Naon sababna pangna milih eta? Pangna milih eta. Pangna milih bener. Sabab nu ngaran dunya Bapak jipatun. Jipatun. Ieu teh urang teh hirup keur di mana? Di alam dunia. Segala sesuatu hal anu aya di alam dunia kabeh bakal jadi bangke. Imah bakal jadi bangke, tanah bakal jadi bangke, mobil bakal jadi bangke, awak urang bakal jadi bangke. Matak adunya jipatun. Salagi urang hirup awak masih kene can jadi bangke, imah ge can jadi bangke, Pak. Mobil ge can jadi bangke, da urang aya keneh. Motor can jadi bangke, pemajikan ge can jadi bangke acan. Da urang aya keneh. Maot orang jadi bangke kabeh. Keur diri urang. Mobil geus teu bisa dipake deui, imah geus teu bisa dieusian, motor geus teu bisa ditumpahkan, pemajikan geus diculkeun. Maka keur diri urang eta kabeh jadi bangke. Matak saur Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ad-dunya jipatun. Jadi pada akhir nama bakal jadi bangke keur diri urang. Sabab ketika urang balik eta kabeh moal dibawa. Jadi geus teu berguna deui. Perkara nu teu berguna mah disebutna teh bangke. Keur urang mah bila mana urang ayeuna geus balik ka alam kubur, geus init ka alam kubur, segala sesuatu hal anu aya di alam dunia teh jadi bangke kabeh. Imah jadi bangke, mobil, tanah, pamajikan kabeh jadi bangke. Keur urang lamun awewena nu panggeuleuna ini ke alam kubur, segala sesuatu hal anu aya di alam dunia jadi bangke kabeh. Imah jadi bangke, mobil jadi bangke, salaki jadi bangke kabeh. Matak anu sabenerna bangke mah ieu nu ditinggalkeun ku nu maot. Bangke unggul teh. Ada orang ngapan bodoh teh geus bodoh ti dituna. Dilatih bodoh. Kanu maot nyebutkeun bangke teh maneh nu hirup keneh bangke mah sabenerna mah. Ceuk anu maot. Matak bangke mah wahai bangke-bangke yang terhormat itu.
Matak pantes atau jalma-jalma soleh di alam kubur anu mautna kabawa iman jeung Islam imah dipake batur teu nineung mobil dipake batur teh dineung da siga ningali bangke hayam dihakan anjing teu lebar urang boga bangke doma dibawa ku bayawak teu lebar kitu matak atsuh we salakina kawin deui ge ngeuna teu nyeri teh santai ya bangke tuh imah jadi bangke duit jadi bangke cek saha cek ahli kubur anu mawa iman jeung Islam kade perlu digarisbawahi keur jalma anu mawa iman Islam. Ya sabab dina surahna ayeuna Imam Nawawi ngama anak-anak kitu. Jadi bangke teh adunya jifatun gitu. Lil mukminin. Dalam arti keur ayeuna jalma-jalma anu kabawa iman jeung Islamna maotna segala sesuatu hal anu aya di alam dunya jadi bangke kabeh.